Waduh, wayah nanya cek. Iya mah lukana kedah dikaput. Aduh, sieun nyeri dokter. Keun weh mah nyeri da di balan. Oh, mangga atuh dok. Mung dikaputna hoyong ku benang beureum dok. Nganggo rena kayas. Teras dina sakuna hoyong nganggo gambar kemang. Sakanten we diobras. Har, memangnya ngaput baju. Ya, ya. Dina hiji mangsa di leuweung aya saurang penjelajah anu nyasab. Nepi ka lebas sayang maung, manehna reuwas ningali eta si hung maung anu rangeteng nepikeun ka awak si penjelajah eta ngadegdeg. Waduh, cilaka 12 euy ke cara nama. Duh, kudu buru-buru ngadoa ieu mah kan kawasa. Bari ngadoa ngangkat leungeun, manehna ngareret ka si maung anu katingali nangtung sarta sarua deui ngangkat kadua leungeunna. Nah maung teh lain ngahakan uing, kalakah ngangkat leungeunna ka luhur. Hei manusia, urang ngangkat leungeun teh keur ngadoa sama bedahar. Atuh ngadenge si maung ngomong kitu, ngadadak eta si penjelajah diuk sila bari sarua ngangkat leungeun ka luhur siga si maung. Mau ngareret serta colohok, tuluy nanya, hei manusia, ari maneh ngadoa naon eta? Pan dewek oge sarua keur ngecapkeun doa muncit maung ye. Jadol cilaka 12 ya, aya jelema nekat kieu, lamun nya teh mah kuring dipencit kumaha atuh anak pamajikan. Ih, amit-amit. Ya, ya. Yang kunaon sih meni sedih gitu? Sedih pisan nung THA. Waduh, sedih kunaon yang? Sedih pisan ningali banget Aa Komar anu goreng sangat. Ih nah atuh aya enung make kersa ka Aa. Atuh dan enung mah resep ka Aa teh. Resep naon eta? Resep pisan. Daek dititah-titah, dititah ngepel, dititah ngembah wadah, dititah ngabersihan WC, pokoknya mah resep we nung mah jujur taa. Oh, oge resep atuh ka ayang teh. Resep naonna gitu Kak Nung? Resep we mun ningali ayang nung ti kejebur ka balong. Dasar gelo. CLBK Carita Lieur Batik Kesel. Sip atuh, top lah. Dongeng hayam jeung meri. Hei, hayam. Naon meri? Ari harga endog maneh sabaraha ayeuna di pasaran? 1.150 perak meri. Ari endog maneh sabaraha? Nu urang mah 1.200. Matakna ieu engke mah mun nyieun endog teh anu gede, ngameh mahal hargana yam. Hoream teuing uing mah. Nah hayam, bedangan 50 perak tapi kudu jebol mah keulaanan atuh. Ya, ya. Mak, bolu nu aang ieu aya sireuman geura mak. Mana? Cing ningali emak. Tuh, gentos mah ah. Beberapa jam kemudian. Tah, iya bolu naang, tos digentos ku emak ye. Si mama kumaha? Aduh, nah naon deui atuh sarang. Lain sireum anu diganti ku rametuk atuh mak, tapi boluna ganti ku nu anyar. Ih. Ya, ya. Cik, mood apa rek nanya? Naros naon, Pak? Naon sababna kolot baheula sok omat-omatan ngalarang budakna ulah sok gede hulu. Oh, sabab jelema gede hulu mah sok hese neangan ukuran kopeahna, Pak. Ya, ya. Mak, Aam kan udah mau kuliah, beliin motor ya mak. Duit nanti mana atuh Aa menges we lempang urang-urang mah. Nggak mau atuh mak, malu.
Kemarin juga teman-teman Aam ada yang bawa tiger, kijang, kuda, pantar. Nyangeus atuh, isu kumaha pangmelikeun Wah, asik atuh. Motor apa mobil, Mak? Kumaha pangmelikeun muning. Jadi engke lamun kuliah maneh naik muning weh. Ya, iya. Hei, Komar. Kadieu heula sakedeung, urang aya perlu yeuh. Maneh ka dieu oha, urang keur kagok ngopi ye. Ih, pokokna mah penting pisan yeuh. Maneh kudu ka dieu. Urangna buru-buru jeung teu bisa meuntas deui yeuh, kasoliwer kendaraan. Ieu mah ye dasar borangan. Beberapa menit kemudian. Aya naon atuh oha? Mun siganu penting pisan. Henteu. Urang ngandek nanya we, ari maneh ngopi naon tadi? Bangun anu nikmat pisan katempona ti kajauhan ku kuring, menit teu bagi-bagi lah. Dasar guranil teu rame anas meuntas uing. Ya iya wae. Jang, ka dieu geura Jang. Mohon, aya naon Ki? Di dieu diukigireun Aki Jang. Aki erek ngaharewos. Sok Ki bade ngaharewas naon Aki teh? Bilih bade aya wasiat, mangga we harewoskeun Ki. Iya Jang. Teu kuat Aki teh. Aki hayang hitut. Sugan teh rek ngawasiatkeun warisan. Paeh we sakalian. Ya iya wae. Kunaon pangalamun wae? Iya bapak teh hayang naik haji Ari cek Mang Oha mah tadi cenah sing loba we, Pak maca susuratan. Surat naon cenah Ang? Nya seperti surat Yasin, surat Al-Falaq, jeung surat Anas. Tah lamun masih kene can naik haji, tamahan we make surat tanah jeung surat imah Pak dijual. Insyaallah Bapak pasti ka haji. Sok deui wae maneh mah Ang kakolot teh. Pak, lamun can kene naik wae haji, tamahan deui cenah minta surat miskin ti RT. Meungeus gandeng sarang. Ya iya wae. Mang, hayang dahar. Tuh menta tuh kata Henung di jero. Asik. Bibi. Naon Ang? Hayang nyium lah. Hayang naon? Hayang ditakol. Atuh Bi hayang nyium. Dan geus wawartos ka Mang Komar bieu. Cenah mah gue. Sok grajuk taroskeun lamun teu percaya mah. Papap Komar. Naon? Iya si Ang naon deui? Bini aneh-aneh wae ka hayang mah. Bere entong Pap. Bere we atuh pir anu kitu-kitu wae meuni riweuh. Tuh nya, percaya teu Bi? Heeh nya sok atuh. Ngentong lila teuing. Ya iya wae. Pak, oyong motoy. Mun adek geus agung. Pak, Bapak, oyong motoy. Budak teh. Engke upami ade tos ageng kasetnya. Pak, oyong motoy. Beberapa waktu kemudian. Nah saya bau ngahiliwir kieu ieu teh. Budak teh. Hayang modal kitu, tadi teh lain hayang motor. Nya, oyong motoy teu ade oge. Teuing sia hayu ngisang. Ya iya wae. Kano Mohon Kang. hubungan orang teu tos we duwi ka dieu nya. Same sanes akang teh nya, tapi Ih, naon ari Akang? Hubungan naon ieu teh? mohon hubungan perkawis hutang. Nah we diputuskeun. Kuring atuh rugi ya. Ya iya wae. Yeuh, Aang, sing getol atuh diajar teh. Ambeh pinter, ngarah teu bodoh kitu maneh teh. Emang lamun pinter bisa jadi naon, Bu? Bisa jadi presiden, Aang. Teu percanten abdi mah, Bu. Nah, make teu percaya. Eta ningan ibu pinter ente jadi presiden, ayo. Ya iya wae.
Iya, Mang. Jamu naon anu tadi dibikin Kak Mak teh? Mohon mak, tadi teh lepat masihkeun. Kadahna ka si bapak. Eta teh jamu kuat lalaki mak. Paingan atuh karasana meuni hayang macul wae. Kang, Nyai bade nyarios. Nyarios naon nyi? Tapi tong bendunya Kang. Cik kumaha? Kang Komar, sanajan urang sami-sami mikanya euis mi cinta ka Kang Komar, tapi dalah kudu dikumahakeun geuning jang jipas ini buah moal bisa ngajadi. Nah kumaha kitu nyi? Lain tinya tapi tali paranti karuhun Kang. Da keluarga Nyai mah geuning jojodoan teh teu bisa kabatur geuning. Teu bisa kabatur kumaha? Muhun pan turunan ti luhurna keneh kulawargi Nyai mah mun kawin teh teu kabatur, tapi jeung baraya keneh. Sok geura tinggal ku akang. Emang nikah jeung bibi, Aki ngadahup kan ini. Atuh kitu deui bapak, apa nikah kasih emak? Ari Kang Komar apan lain baraya euis. Hampuranya Kang Komar euis hampura pisan. Terus ari ayeuna poe naon? Poe Kemis. Oh, ari sukan? Poe Jumaah atuh. Ari geus Jumaah? Nya balik atuh mud, pira kurang cicing wae di masjid. Aduh, kumahanya geuning jurig teh alim ngalih ti bumi. Alah, teras kedah kumaha tuh abdi sakulawarga Pak Haji. Nya wayahna we ngalehan. Bapak sakulawargi anu kedah ngalih ti bumi. Mak, aya kapal ragrag. Ayeuna teh keur ditareangan geura mak. Har, ongko nyaho ragrag, tapi masih wae ditareangan. Kumaha mawa beja teh teu balik maneh mah? Nya mak, kudu ditareangan atuh, sabab kapalna pan leungit. Yeuh, leungit cantang tu ragrag atuh sarang. Nya mak, mun kaleci aang ragrag oge, sok hari mulung tara kungsi ditareangan heula nya. Teh. Ieu kopi segelas, bala-bala jeung gehu 3. Udah 2 hiji jantan sabaraha? Oh, wios 50.000-an Kang. Hah? Nah, meni mahal. Pan eta Kang, anu mahal mah akang ngiceupan wae ka abi. Woi, Oha, lihat nih, ada lele. Wah, mana Mas? Ini di dalam liang. Wah, kodok atuh Mas. Bukan, lele ini gede banget. Kodok Mas. Udah tak bilangin, ini lele. Oha. Ari si Mas, cek saya kodok Mas, yo. Aduh, lele ini mah Oha, bukannya kodok. Kumaha maneh we Mas lah, kabur we tuh lelena oge. Kernaon ngajentul sisi walungan we tadi. Iyo, kolor si Aang murag kaleuwi geura. Lah, nah kolor-kolor wae meni kudu ditungguan nepi kaburit kieu. Pan eta kolorna keur dipake ku si Aang. Hah?